silaturahmi dari keluarga besar bakal calon pengantin pria. Yang kedua, menyerahkan bakal calon pengantin. Yang ketiga, tentunya menyerahkan ada sedikit sedekah yang dibawa oleh bakal calon pengantin pria, mudah-mudahan. Dan yang terakhir, menyerahkan doa tentunya, mudah-mudahan para putra putri kita yang akan diangkat nikahkan mencapai apa yang dicita-citakan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Rasa hormat Bapak Gus Din Nawawi kepada kita, silakan. Kalaku sepuhna calon panganten istri anu wastana neng rima aulia husnun nisa saperkawis ngawilujengkeun sumping ka samudayana para tatamu utamina calon besan daging pangapunten boh pilih dina panampian kirang tata titi duduga prayoga kirang nyogemakeunana. Kanggo salajengna tadi kurang parantos ka Bandungan naon anu didugikeun ku kasepuhan we anu disepuhkeun di calon panganten pamegget anu wastana Cep Muhammad Abi Hasan. Alhamdulillah eces jentre ngabejer beaskeun pamaksada sok sanaos asli nanamah tos pada surti mung kanggo ajining bemakrama tata tunti duduga prayoga di antawis urang fa insyaallah simkuring ngawakilan janten sepuhna di calon panganten istri kahiji nampi silaturahmi di Kulawan Besar calon panganten pamegget, kadua nampi jasadina calon panganten pamegget. Pak insyaallah engke baris diangkat nikahkeun sareng anak di dieu sakumaha pamundutna. Kanggo katilu insyaallah angkat nikahkeun ditampi urang sadayana oge disakseni anu baris dilaksanakeun moal lamikeun. Kanggo pamungkas anapun tadi disebat teu jingjing teu bawa mung salah kadarna katampi